Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Mapai Jalan ka Naraka bagian ka-12. Ieu yasana Ki Masram. Sata acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Tapi dingkeng kemah tuman aki ngeuneunaheun tenang-tenang we meureun ki ceuk Neng Rukmini. Raos kitu Neng, margi ari tos lami mah maranehna tenang-tenang, moal aya sangkaan bakal diserang. Janten maranehna moal siap sadia, gampil pikeun ngagempurna, satia-tiasa kedah di arah bongohna, ceuk Ki Gundul bari unggut-unggutan. Abdi yakin ki ku kakiatan sakieu abdi tiasa ngarubuhkeun maranehna. Abdi percanten kana ilmu nu diturunkeun ku aki ka abdi. Oh, ulah gaduh emutan kadinya Neng. Neng lepat upami ngagulkeun ilmu nu dipigaduh ku Neng. Ilmu teu tiasa dianggo agul, sanaos ilmu mati upami dicanak agul tangtos moal aya buktosna. Gaduh ilmu kedah sabar, urang mah nembe sakieu tapi batur seueur nu leuwih unggul. Boa upami dibandingkeun mah urang teh moal aya satai kukueunana. Tah aki popojo omat Neng ulah gaduh emutan sapertos nu nembe. Neng kedah sabar tur sadar yen anu jago nu kawasa mah anging pangeran. Jeuk ngadenge kitu teh Neng Rukmini jempe kumanehna kapikir memang bener omongan guruna teh henteu salah. Tetela manehna teu bisa maksa mawa karep sorangan tapi kudu nurut papatah guru. Ayeuna Neng aya maksad hoyong enggal-enggal ngabereskeun ieu persoalan. Aki satuju pisan ku aki tangtos dibantu mung ulah kajurung ku nafsu sapertos nu tadi disanggemkeun ku aki. Urang kedah tarapti, kedah terang heula kana kakuatan musuh. Urang kedah ngayakinkeun panyelidikan kumaha upami si Komed ditugas nyelidik ka ditu. Ceuk Ki Gundul ngatur siasat. Sae Ki abdi satuju. Tah kitu Mang, ayeuna Mang ku abdi rek ditugaskeun ka Bandung pikeun nyelidik kaayaan Mang Burhan. Kumaha sanggup henteu? Ceuk Neng Rukmini nanya ka si Komed. Sanggam Neng, bujang-bujang kedah nyelidik, sanaos kedah begalan pati oge. Mang teu kaabotan. Tembal si Komed teuneng ludeung semunu eueuh kasieun. Syukur atuh ari sanggup mah. Ira Mang kedah mios Neng. Ayeuna we Med tong ringkengke ji gora indit. Ceuk Ki Gundul nitah indit harita. Ya Mang, keur bakal di ditu. Cukup meureun 10 oge nya. Ceuk Neng Rukmini bari ngasongkeun duit ka si Komed. Ku si Komed ditampanan sup diasupkeun kana saku bajuna. Pen mios, abdi bade mios nyuhunkeun piduana wae. Ti aki sareng ti Neng. Jik didoakeun sing salamet. Kencid si Komed indit lempang tuturubun kalebak gagah tandang siga prajurit anu reka pangperangan. Saditinggalkeun anak ku si Komed Aki Gundul jeung Neng Rukmini terus baralik ka imah. Gek dariuk ngarireuhkeun capek. Teu lila sore cai kopi jeung kulub hui benang lub nini kambo. Mani dugi kangesang kitu capek pangintenya Neng.
Cek nini kembu bari netep ka Neng Rukmini. Nuhun namatkeun nembe teh tembal Neng Rukmini beri regohot nginumpang heulana. Kumaha parantos beres? Alhamdulillah nini upami ujian mah abdi teh lulus. Bingah abdi teh nini sareng teu hilap-hilap abdi ngahaturkeun rebu-rebu nuhun ka nini sareng ka Aki. Abdi tiasa dugi ka kieu teh ku ayana pitulung Aki sareng nini. Kedah kunaon atuh ku abdi dibalesna. Oh, perkawis eta mah ulah janten teuing emutan. Margi tos sawajibna pisan sifat ning jalmi mah silih tulungan, silih bejaan. Nini ikhlas nulung ka Neng kalawan teu miharap pamulang jasa. Kuningal Neng sehat oge. Nini tos ngaraos bagja. Sumuhun Neng, ayeuna mah ulah seueur nu diemutan. Peryogikeun diri Neng ku anjeun anggur urang milari jalan kana kaberesan Aki gundul mairan. Kahartos Ki, ku abdi oge kahartos. Gara ngaleut Neng, bebaskeun emutan sapados Neng sehat salirana. Lumayan wae kulub huy mani arendogan kieu gora Neng. Cek nini kembu bari ngasongkeun piring nu desi ku kulub huy. Ieu teh huy nu dipipir teh ni. Sanes Neng, sanes nu dipipir ti dinya ti tongoh geura mangga raosan. Kep Neng Rukmini nyokot sakeureut am di dahar. Nya we mani amistur pulen arendogan terus wae tiluanana ngaropi kulub huy semunu narikmateun pisan. Sep ku Neng, kirang mah urang ngulub deui. Cekap Ki, eungap hiji oge. Kade we Neng, sing atos-atos, wi panas mah sok ngisinkeun. Cek nini kembu. Ngisinkeun kumaha nini? Tah taroskeun ka Akina. Tong diajak ngobrol teuing Neng, sok ngaco teu kaop kapanasan sok teras ngaco. Cek Aki gundul bali ngareret ka nini kembu nu ngojengkang ka dapur rek nagenkeun seeng. Kumaha Ki, naleras kitu pamituang huy panas sok bahaya? Henteu Neng, dasar we nini mah sok heureui. Eta manehna tukang kitu, tukang hitut, manehna sorangan nu tara kaopan. Gora we nembe seueur kana huy sakedap deui oge bakal ngadurut-durut gora. Naonna Ki? Sumuhun kenal potna. Manawi teh naon? Ceuk Neng Rukmini ka Karasurti nya manehna seuri. Sakedap deui bilih teu percanten mah da mani kontan teh gora Neng. Upami kitu mah nini teh jago nya Ki. Sohor tuda Neng, di dieu mah teu aya nu nanding sadayana talu ka nini mah. Jago tembaknya. Naon Neng jago teh? Cek nini kembu norojol deui nyampurkeun bari hahaha seuri. Nini saurna jago cenah. Menipang sohorna sakitu oge sae we nini. Jago naon dul? Sok ngerakeun ari nanaon teh. Nini kembu jamedud ka Aki gundul. Kami mah nyohorkeun lain ngerakeun, bet ku araraneh disebut jago mung. Jago teh jago naon? Sugan embu rumasa jadi juara naon? Teu, kami mah teu rumasa boga keahlian. Geuning ari tas dahar huy sok ngadorodod. Tempas Aki gundul. Nu kitu mah lain keahlian. Naon atuh? Kamonesan bujur. Bedul. Neng Rukmini oge milu seuri. Cing atuh embu ulah bujara bujur teuing era. Atuh da embu teh geus kolot. Har kudu kumaha? Naon we atuh nu rada sopan saeutik mah ulah dibujurkeun teuing. Bet kawas ahli basa wae sakitu soranganana sok loba salah teh. Cing kudu naon? Nu rada sopan we atuh. Nya naon? Nyaho ieu teh? Atawa henteu kawas nu heueuh tapi kalah ngabetem. Nya eta teu nyaho. Cek Aki gundul bari jungcengkat nangtung. Kasabelan
atuh pinter keneh kami nya ya bisi teu nyaho bujur teh bo cek nini kembu teu kebat kalah culang cileung ret kaneng Rukmini sigana wae manehna teh eraeun tuh nya Neng cok aki oge embuk mah tara kawop kapanasan teras we kieu henteu Neng biasa nini mah dasar ieu we aki-aki pewot sok ngaributkeun tempas nini kembu bari beki kembu we pipina teh kope lah telebar si embu dirawu kelong ge ngaributkeun wungkul hirup ge lah naon ini kembu cengkat karewek ngejawang sapu rek ditenggeukeun ka Aki Gundul cicing bet kawas bolon hilik kami rek ngured ka kebon Aki Gundul bari gancang keluar terus ngingkig rek nguruk ka kebon lalaki medokan sieun eta teh Neng kunini mah sakali gebot awakna meotan percanten nini mah tudak manis sakieu ageungna ceuk Neng Rukmini nyanyakeun sanes Neng ti tadi nini teh teu ningali si Komed ka mana manehna teh ka Bandung nini tadi ku abi dipiwarang nyelidik Mang Burhan kaleresan ku Aki di Widian jadi si Komed teh ka Bandung eueuh ludeungan indit sorangannya darame atuh nini di Bandung mah moal keung moal sieun sanes sieun ku tiiseun melang eta we nyelidikna da tuang saderek teh panginten seueur konco-koncona ari si Komed geura sorangan kumaha Neng upami kapendak tiasa-tiasa bahaya nini kembu mang hariwangkeun mugi-mugi wae ulah dugi karibut sanaos dugi kaributna tangtos si Komed tiasa lumpat nyelametkeun diri da priyogina oge sanes bade ngahaja bentrok mung seja nyelidik kakuatan maranehna kitu wayah kumaha miosna teh tadi we nini saberesna latihan hawatos teu ngopi heula teu tuang heula mangkaning tebih ka Bandung teh nya Neneng tos dipasihan kanggo bakal mah sarengna deui da moalami engke sonten paling telatna oge enjing si Komed balik deui ceuk Neng Rukmini ari Juragan Burhan teh jago Neng jago nini diandir mah manehna sorangan nu dipikasieun teh sohor tukang babok tukang tarok ngan kitu kalakuanana jahat ceuk Neng Rukmini kakerot ambek ka Juragan Burhan pamana eta kinten-kintenna Neng sanggem ngadobrak maranehna nini kembu nanya bari neuteup ka Neng Rukmini siga nu ngukur kana wawanen Neng Rukmini kang abdi mah tos teu aya nu dipikasieun sanaos leres Mang Burhan jago tapi abdi teu sieun abdi toh pati jiwa raga dina ngabela hak sareng kabebasan abdi tembal Neng Rukmini teunheung ludeung sae Neng sae keun lah nini oge penting-penting teuing mah bade ngiring ngabantos tuman wae geura ambak nini mah moal katahan ku sakali gebrag ting jarungkel nini teh sok gelut kapungkur tapi ayeuna oge upami penting mah keun ku nini diberesan ceuk nini kembu bari nyinglidkeun leungeun bajuna ari Neng Rukmini nganukur mesem nempo polah nini kembu kitu teh aya percaya aya henteu cag urang tunda lalakon Neng Rukmini ayeuna urang guar deui lalakon Juragan Burhan harita teh poe Sabtu malam Minggu di imah Juragan Burhan kaciri loba jelema lampu rapang di luar di jero matak caang teu paroek di palataran tengah imah jelema ngariung horeng di dinya teh aya ronggeng keur ngagiplek ngigal bari nembang geureun nu surak teu puguh dengekeunana saru jeung sorak gamelan ari di jero katempo jelema ngariung opatan-opatan lobana aya 5 riungan horeng nu keur maraen kartu da biasa lamun malam Minggu mah nu maraen teh loba jeung deui dihibur ku ronggeng si gagak ngelak puguh ramena kaliwat saking sarua jeung anu keur hajat bae nu lalajo ronggeng mah bebas saha oge menang tapi kudu mayar gedena saperak duit hasil ti dieu dicekel ku Juragan Burhan
ronggeng jeung panayagan mah henteu dibayar tapi teu wudu sok loba menang duit sabab loba nu menta lagu atawa ngigelan nyi ronggeng. Di dieu murid-murid juragan Burhan milu digarawe nyaeta ngajaga keamanan nu dipingpin ku si Gomar. Jumlahna oge teu saeutik aya kana 15 jelemana. Lamun aya kaributan boh dina pamainan atawa kaributan dina doger nya si Gomar pisan anu ngabereskeunana. Teu heula kungsi sakali aya kaributan gara-gara Marhadi eleh main manehna nafsu meja dijuralitkeun atuh ribut rongkah nepi ka aya nu korban sagala sabab Marhadi teu sorangan manehna loba balad tur jarago kabeh. Ku ayana kitu penting eta si Gomar jeung batur-baturna ngajaraga leuwih waspada dumesieun Marhadi datang deui teu sirikna unggal tempat dijaga ditalingakeun pangpang nama diburuan di lawang paragi asup didinya dijaga ku opatan. Ari Marhadi sohor jago ti padalarang baladna loba malah manehna teh ngamuridkeun sagala teu beda jeung juragan Burhan. Sigana wae Marhadi terus dendam ngunak-ngunak ku kajadian tiu heula bukti harita Marhadi datang deui niat rek nyieun deui kaributan. Di lawang paranti asup ka tempo jelema pagelak-gelak silih sered pada hayang ti heula ka jero. Ngontoy tong pasaseret-seret tong paseret-seret kieu jeung deui asupna kudu hiji-hiji ceuk si Gomar ngagorowok bari rutret nyidik-nyidik beungeut jelema nu aya di dinya da bisi aya Marhadi musuhna. Ieu tuh da di tukang nyeredkeun wae ceuk nu aya di hareup bari pakupis. Awas mun teu beunang dibereskeun saurang oge moal aya nu menang asup. Sok malundur heula ceuk si Gomar bari ngalugas bedogna atuh nu rek arasup teh malundur deui ayeuna mah ngantai teu pasered-sered. Yo artosna sun ceuk nu pangheulana bari ngasongkeun duit saperak saurang-saurang nungtutan asup ka jero barang giliran jelema nu diharudum sarum kap ku si Gomar ditahan. Keula tong diharudum kieu buka sarung teh ceuk si Gomar molotot. Bener Mar kade oi bisi musuh urang nu rek ngaributkeun ceuk si Rukanta nyaeta batur si Gomar srog 5 baturna maju ka hareup siga nu ningkar jelema nu diharudum sarung teh. Keur kitu salengkar aya hiji jelema nyalingkar ka sisi sulusup asup ka jero kalawan teu kanyahoan ku si Gomar jeung batur-baturna. Horeng eta teh Marhadi ari nu diharudum sarumah. Batur Marhadi ngahaja dipake pamancing ongkohna deui ari ka balad-balad Marhadi mah sarua oge eueuh nu saurang oge eueuh nu apal. Sanggeus Marhadi aya di jero kakara jelema nu diharudum sarung teh nurunkeun sarungna. Saha andika ceuk si Gomar. Asman tembal nu ditukangeunana horeng genep jelema nu aya tukangeun asman teh kabeh oge batur Marhadi. Ti mana ceuk si Rukanta. Di Ciborem nah aya naon bet nanyakeun ngaran jeung alamat sagala ceuk asman. Bisi we si laing urang pada larang baturna si Marhadi. Sa Marhadi teh ceuk asman api-api musuh kami wawuh henteu. Henteu bisi wawuh bejaan kami engke Andika bakal dibere hadiah. Nyeta teu wawuh ceuk si asman. Rek rajo moal Andika teh. Dek sabaraha mayarna? Saperak sok bayar. Kade di jero ulah diharudung deui. Jeung ulah nyurigakeun bisi cilaka teu puguh-puguh. Lain na aya naon di jero teh ceuk si asman. Rame tah aya ronggeng bisi Andika rek ngigal bisi rek main di jero disadiakeun ngan kade ulah ngajago sabab di jero ditalingakeun ku batur-batur dewek. Aduh dijaga loba meureun nu ngajagana oge be jadi palalaur kieu mah tong paur ari teu arek jahat mah nya lamun boga niat jahat tangtu Andika binasa lumpat oge moal bisa lumpat saha jelemana nu rek jahat garansi moal bisa kaluar deui. Nyaan gentingnya ceuk si asman. Bet kalakah ngobrol tuh batur nu di tukang kada seleun rek asup moal ieu teh
Cek si Gomar nyentak tayoh nawai ambakan. Yo atuh duitna, cek Asman bari ngasongkeun duit 5 perakan salambar. Yo pulangan, cek si Polat. Pas teu kudu dipulangkeun, tembal Asnan. Nah, apan duitna 5 perak? Kuring 5an. Geuning mawa batur, cek si Rukanta bari ret ka Asnan, ret kanu opatan. Nu aya di tukang, kabeh batur si Gomar jadi boga curiga. Teu meunang loba-loba, sebab keur genting pek asup kabehanana. Tapi teu meunang mawa pakarang. Andika mawa bedog henteu. Cek si Gomar mariksa kanu 5an, saurang-saurang digaradah. Bararah bedog teu peso-peso acan kuring mah. Rek lalajo piraku rek jahat lemor kieu. Cek si Tarma, batur Asnan hayang diandal. Sok asup. Akhirna si Gomar ngidinan domeh wae kumanehna katempo nu 5an teh teu mawa pakarang, padahal bedogna mah geus dibawa ku Marhadi. Sup 5an anak ka jero terus paburencai. Curiga dewek mah euy, cek si Polat bari ngareretan nu kakara asup teh. Ah, piraku. Batur si Marhadi lalemor kitu. Sanajan moal daek oge nyeun kaributan. Sionan atuh rek ngalawan kumaha. Tempas Rukanta jeung jebi sagala. Tapi kurang ulah diantep kudu pisan disilidik bisi maranehna aya maksud sejen. Coba Polat, Rukanta, Usrik, Nurpai, maraneh ka jero. Talingakeun jelema nu 5an dieu. Lamun teh tela nyurigakeun gancang tewak. Hayu, hayu jeung dewek. Cek si Gomar ngajak baturna 5an nuturkeun ka jero nu dijaga, lawang tinggal 2an, si Daman jeung si Olak. Beki dieu nu asup beki tiiseun di jero mah padadat rame kaliwat saking teu kungsi lila kurunyung aya hiji lalaki lenga-lengo ka jero eta lalaki teh make kopeah dilelepkeun, sarung disolendangkeun, horeng manehna teh si Komed teh. Aduh, geuning imah teh jadi kieu. Nah ieu teh keur hajat atawa kumaha. Aing deui curiga boa-boa ieu. Kitu cek gerentas hate si Komed. Sok rek asup mah tong lenga-lengo wae, pira ge duit saperak, cek si Olak. Geuning mayar lain nu hajat ieu teh, cek si Komed bari ngadeuketan. Lain ieu mah hiburan saminggu sakali nu diayakeun ku Juragan Burhan. Nah maneh teh nyaho? Cek si Daman semu agul. Nyaeta henteu ari Juragan Suryaman ka mana? Cek si Komed api-api teh nyaho ngahajak kitu maksudna hayang menang katerangan. Atuh geus paeh. Apana aya putra-putrana sarua geus paeh. Ari Den Parman, cek si Komed. Den Parman mah diusir. Ieu imah jeung sakabeh raja kaya titinggal Juragan Suryaman jadi milik Juragan Burhan, nyaeta guru dewek. Kusababah kitu. Ieu mah dipake tempat hiburan. Cek si Olak kalawan teu boga curiga ngabejakeun nu sabenerna. Oh, teu sangka nya. Nah, make nyebut teu sangka sagala. Nya teu sangka putra Juragan Suryaman pondok umurna aya Den Parman diusir. Nah, kunaon make diusir? Lain layut jeung Juragan Burhan mah. Si laing teh perlu nyaho. Pokona sagala rupana geus jadi milik Juragan Burhan. Cek si Daman. Untung atuh nya. Pogo atuh. Guru dewek mah pinter, moal eleh ku barudak ngora model Den Parman. Ari maneh rek lalajo moal. Nyaeta hayang. Sok atuh buru-buru saperak pirage. Naon we di jerona teh? Aya naon wae di jerona teh? Geuning kadengena mun siga aya ronggeng. Sagala aya, nu main aya, nu ngigel aya, nu mabok aya, nu ka kamar ge aya. Moal rugi lah mayar saperak mah. Cek si Olak. Eueuh, rame atuh nya, cing rek nyobaan sabaraha mayarna teh saperak. Sok duitna. Mayar saperak teh jeung sare henteu. Lain penginapan make jeung sare sagala rupa. Bubaran doger mah bali kabeh ge. Lain kitu saperak teh kumplit jeung batur sare-sare.
Is, tuh atuh, hayang batur sare mah kudu mayar deui. Ka awewe na masih ngereksa kali tulu. Awewe ge pek wae asal boga keur mayarna. Panyatan teh saperak jeung sare, mahal teuing lur. Menang nawar henteu ieu. Cik si Komed bari ngodok saku calanana. Teu meunang. Ulah lah ari teu boga duit mah. Cik si Daman nyentak. Tong ambak lur, heureui we ieu. Yeuh duitna sok pulangan 8 perak. Cuk si Komed bari ngasongkeun duit 10 perak salambar da ngan salambarna bakal tining Rukmini teh. Yeuh, bawa bedog henteu? Teu, nah aya naon kitu? Teu meunang bawa bedog sabab keur genting. Genting kumaha har? Nyaeta loba musuh nu ganggu. Apan ti heula kungsi ribut. Musuh ti mana? Cuk si Komed ngaranjug. Pada larang komplotan si Marhadi. Boa ayeuna oge aya di dieu. Boa ayeuna oge aya deui kajadian sabab ieu aya nu curiga. Tapi ti dieu oge geus siap sadia. Piraku we pribumi kudu asor ku tamu mah. Kutan palalaur teuing nya. Yeug geura ka jero. Ari nu lalajo mah moal naon asal ulah pipilueun we. Sup si Komed ka jero bari hate gegebegan sabab sieun panggih jeung nu wabuh sajeroning kitu. Uteukna muter neangan jalan kudu kumaha pi hadeunana. Teu sangka jadi kieu yeuh imah teh bet jadi tempat rucah, tempat riributan. Ayeuna Juragan Burhan boga musuh. Hanjakal aing teh nyaho saha musuhna. Aya di dieu kitu ayeuna, kitu ceuk gerentos hate si Komed. Lamun ayeuna Marhadi aya di dieu tangtu bakal ngajadikeun kaributan. Aing kudu nyokot kauntungan ti dieu. Koon rek disilidik heula. Si Komed seselandap panon rutret celik dipasang sora ronggeng jeung gamelan mah teu diprosea. Ayo gagak ngelak, yo kakang layanan. Cuk si Asnan jeung luncat ka tengah pakalangan rengkenek nyegelan ronggeng bari bibir monyong kutap ketap. Ore, ore. Ore musurak mani ear. Tong caket teuing atuh Kang. Nyironggeng bari ngigelan teh bari undur-unduran. Naha tong sieun-sieun dibayar sabaraha mentana morek ditawar. Cuk Asnan perembeunta siat awakna pagisrik jeung awak si Gagak ngelak. Celepot Asnan nyium pipi Nyironggeng. Keur deui nu surak bekir rame kabeh muji kana igal Asnan, muji ku wanina. Ngenyot pipi Nyironggeng da ari nu sejen mah jarang wani. Pangpang nama era ku jelema rea, tapi Asnan eueuh pisan ka erana atoh we sigana teh. Nyironggeng kakaraeun kabeunangan pipi di pakalangan biasana mah mun aya nu ngigelan teh boraraah pipi kacagap awak oge. Taranye Nyironggeng seuri ku Asnan terus diseret. Awi ngarambat tukang gedang, taikon kana ge boy kagok ngesang yo. Cuk Asnan nangtang. Sorak rebab mere tanda laguna awi ngarambat teu lila ditaikeun kana ge boy atuh nu ngigal beuki peler wae mata kabita nu lalajo. Demi harita si Gomar jeung batur-baturna keur ngulincer neangan Marhadi barang ret kanu ngigel hate jadi ngaheab panasahan teu na manehna teh aya pikir kadua leutik ka Nyironggeng. Ari pek nenjo Asnan keur diseret bari digalentoran puguh ngaheab. Wanian pisan tah si babal teh ceuk si Gomar. Heuh Mar, lain jelema nu tadi limaan teh eta teh cek si Rukanta nyidik-nyidik ka Asnan. Kemana nu opatan deui nya wajib diwarak ieu mah si Gagak bisa-bisa dadas pipina. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.